Bila malam teringat indah beolmu. Bah, anjing. Aing ek ulin ek naon ngadon labuh. Apes aing poe ayeuna. Nyeri di. Heueuh aing nyanyi bool teh bool aing nu nyeri. Ampun teuing. Cangcinku, cangcin aing bujur nyeri. Ampun teuing. Aing. Main ke mana, Wong? Ulin. Hah? Ek ulin. Oh. Ya tuh. Naon? Hah? Naon yuk. Cenah minta hampir. Mana? Tah aing. Karatu euy. Aing maneh kunaon eta berok? Labu aing di ditu tuh tadi keur nyanyi aing teh. Bug labu geus ngagedebut bawa aing nih nyeri. Ya, ha. Sepira tina lagu ieu bool aing teh. Aing labu Disurungkeun ku saha? Anjing. Capek-capek aing ngomong ti tadi. Hah? Kadengeun hanteu. Disurungkeun naon disurungkeun? Bebeja ka urang. Sok ku saha? Bebeja naon sih? Bebeja kunyuk sih teh. Heuh pan aing tadi bebeja aing labu di ditu tah bool aing nyeri cenah aing keur nyanyi. Bila malam teringat indah beolmu. Siap atuh kita. Yuk. Ayo atuh siap teh. Siap. Siap naon sih aing mah? Hah? Siap naon? Ayo, cenah mana ka mana ieu? Yeuh, aing mana ka mana sebenarnya ieu teh? Aing. Yu naon sih? Ka mana? Goblok pisan sia teh hirup teh. Aing erek ka ditu, erek ulin, erek neangan randa. Oke, naon sih? Muntong mimilu ya geus cicing we di dia. Aing mau ngajak. Aing mah teu ngajak, sanu ngajak ti tadi ge aing mah teu ngajak. Aing naon dirasa maneh? Sing Erik pemikiran teh. Ji. Aku mah pemikiran aya jelema kieu. Eueuhan. Eueuh naon dek, eueuh naon? Aing teh aing ge poe ayeuna aing bener-bener apes ya mah. Mana? Mana naon? Sok naon deui mana? Cenah aya manukan di mana? Tah eta ceuhai. Tah. Nah, ya burung hantu. Celer dia. Liur aing. Si kunyu. Ka mana mah Jiwong? Init. Maneh. Aisyah eta mah. Butuh rek nyebut yang diantar. Aing. Wong. Kemana? Sih kalau nuturkeun aing mah. Wong. Wong. Aduh. Wong. Sia. Aing. Naon sia? Hah? Naon? Itu di ditu tuh panggil si budal aing meni pusing pada dia euy. Terus? Abung-abung goblok. Aing ngomong ka kaler manehna ka kidul. Aing ka luhur manehna ka handap. Geus teu nyara rambung. Halus eta jalma teh panasan. Hah? Jalma teh panasan. Saruana cai turuti. Lain masalah teu turutina pada di cik atuh da ngomong teh euy renyom teh kadeuleu cik tempokeun renyomna kitu tah. Kapan saya tambah kitu? Heeh. Yeuna ku aing mun hade dirorek ku linggis da. Kemana deh ya? Ulin karep. Oh cik bah. Aing si panggil doi kabur. Goblok si Jiwong. Cuman aya naon? Wong. Aing mah. Wong. Adi. Naon? Manggil si Jiwong teu? Si Jiwong. Aya naon? Si Jiwong. Aya naon? Si Jiwong lain RT. Ya. Anjing goblok abong jeung aki-aki. Si Jiwong. Kali itu turumpat. Aya naon? Hah? Aya naon si Jiwong? Uing nanyakeun si Jiwong lain nanyakeun jalan. Apa jalan ieu mah? Heuh kaditu, udah kaditu. Lompat kaditu. Nya ieu mah jalan rumput laut. Apa uing oge ieu mah? Lieur aing saterus mah lah. Wang. Kemana nya abi ieu? Ka dieu we Siga lupa teh ka dieu Wang. Po ieu teh pengen panggil jalma kotsak. Jalma lieur. Suwe aing. Aing balik deui wae aing mah. Kan bisi aya keneh euy si budak. Tong lah ku aing. Mana si Jiwo? Kergawean si kunyuk. Nganggeng gitu. Aing curiga ku aing.
dicakeun ka RT ka RW na aing. Ku aing ruaskeun. Oh, itu baik nih budak. Heula aing mah euy. Sana aing najis mun panggih deui. Ucit aing mah. Bukan mah lieur kana hulu. Terus labuh aing tadi bol. Cicing pa cicing. Cicing aing ieu si budak bisa aya keneh urang balik. Aing teu tulus ulin lagi lamutna geus leungit manten. Cicing. Cicing atuh pa aduh ampun. Geus maneh deui aing. Naon pemikiran ada si Jiwong? Gusti nu agung. Wong! Aing aneh. Wong! 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 Ya! Aing. Wah, aing mah ngaulin. Anjay.